Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Ya Allah Raqibul Habibur Rahim. Ya Allahul Halimul Adibul Baini wa Baina Adui. Ya Allah yassir lisani alayya ilman nafi'a waqsid hajiban nafsi li qudratika ajilan ajilan ajilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Azrail wa amalatil arsi wa alal malaikatil muqarrabin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqo bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji kagungan Allah. Oke, puja tantu ka Allah Rabbil alamin. Allah mangeranan ka sakabeh alam. Lain hungkul alam dunia tapi oke alam samemeh alam dunia, alam sabadana alam dunia. Wabihi sareng Allah nasta'inu urang sadayana nyuwunkeun pitulung ala umuri dunia tina sakabeh urusan dunia, masalah dunia, perkara dunia. Kasusah, kabingung, kesulitan, kesempitan dunia, pangabutuh dunia. Oge wadini urang sadayana nyuwunkeun pitulung ka Allah tina sagala urusan akhirat, masalah akhirat, perkara akhirat, kasusah, kabingung, kesulitan, kabungan, kasedih, kesempitan jeung pangabutuh akhirat. Wassalatu rahmat Allah wassalamu oge hurmat Allah ay rahmatullah al-makrunatu bita'dim oge kaselamatan Allah tegesna nyelametkeunana Allah dina pirang-pirang bahaya jeung cilaka, musibah, bala jeung bencana. Rahmat oge hurmat, rahmat oge salam Allah mugia terlimpahkeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad
tegasna panuntungan para nabi oge pemimpinna para nabi jeung rasul wal imam al muttaqin oge imam presiden alam kakasih Allah Subhanahu wa taala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi rahmat sinareng salam mugi dilimpahkeun ka keluargana kanjeng Rasul, ka para sahabatna kanjeng Rasul, tabi'in, tabi'atna kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat baik tabi'in wa tabi'at ay kulul muslimin wa muslimat wal usata keluargana ka para sahabat tabi'in tabi'atna bala tentara keluargana sareng atba'i tabi'in dugi ka sahabi jamaah Islam wal usata termasuk urang. Mudah-mudahan urang salamina dibuhu ditambi-tambi rahmat Allah dibukakeun lawang pangampura Allah kanggo urang sadayana hartosna urang salamina hoyong dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dosa leutik, dosa gede, nu dihaja, nu teu dihaja, nu karasa jeung teu karasana. Lolobana mah dosa teh lain dosa nu teu karasa hungkul, dosa nu karasa oge sarua. Malah lain nu teu dihaja hungkul, nu dihaja oge loba. Tapi dosa jelema salam dunia sok sanajan lobana loba keneh dosa tinimang budak lautan, loba keneh dosa tinimang kesik nu aya dalam dunia, gede keneh dosa tinimang gunung nu aya dalam dunia pang gedena salam dunia. Tapi rahmat Allah pangampura Allah jauh lebih gede. Rahmat Allah pangampura Allah jauh lebih loba. Rahmat jeung pangampura Allah jauh lebih lega. Ini mah alam dunia dipake dengan kesih, ini mah alam dunia dipake dengan laut, ini mah alam dunia dipake dengan gunung. Mudah-mudahan urang sadayana senantiasa hirup sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Engke lamun urang dimaotkeun, urang maot anu ditobatkeun heula sehingga maot urang maot anu husnul khotimah, maot anu kacandak iman jeung Islam, hartos nama maot anu halus tungtung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sadayana, alhamdulillah urang sadayana dina Jumaah ayeuna teh meureun tos kaping sabaraha mulut teh. Ya hampir tengahnya. Tapi can kadangu ye muludan. Muyang meureun. Da muludan mah teh kudu make omreng wae. Bisa muludan ku ngaji Quran, bisa muludan ku sholawat, bisa muludan ku ngariung geus ngariung dibagi ciwang, bisa ngan kudu dibacakeun heula Quran jeung diriwayatkeun riwayat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sejam muludan dina waktu sayeuna urang nuluykeun hanca pangajian urang nu langkung penting pikeun urang sadayana apa tentang kaparduaenan
artosna ilmu-ilmu anu fardhu ain, kantenan ilmu hal ilmu-ilmu anu praktek ibadahna sok dipake sapopoe ieu langkung kudu diheulakeun. Seperti istri dina sasi sakali istri sok ngalaman head atanapi hiji istri anu umurna masih kena di bawah 50 atanapi langkung oge anu teu acan monopos. Biasana setiap sasi teh sok keluar getih head. Head teh aya hubunganana jeung ibadah. Margi ilmu tentang head dina kitab oge sok diheulakeun. Naon head teh? Umawi urang kudu apal. Naon ngaran head? Kumaha kuduna lamun urang keur head? Terus naon kewajiban anu ulah dilaksanakeun keur head? Tuluy kewajiban nu mana nu kudu dilaksanakeun sabadana urang bersih tina head. Ari head teh adalah getih anu kaluar tina farji istri nu kaluarna secara sehat. Artosna kaluarna secara sehat teh henteu nganggo perjalanan elat anu sanes lain panyakit jeung sagala rupana. Kaluarna getih tina farji awewe nu disebutna getih kokotor. Anu warnana hideung beureum semu hideung, beureum kolot semu hideung. Bener teh beureum kolot semu hideung? Teuing da can renang empok. Nu bogana we apa hartina mah hideung semu beureum semu hideung. Tah ceuk dina kitab teh kitu eta warnana. Bijilna make perjalanan anu matu, make perjalanan anu sehat. Pan getih teh kabagi sababaraha rupa, aya nu disebut getih head, aya nu disebut getih nipas, aya nu disebut getih ngajuru. Aya getih head mah getih nu kaluar setiap sasi anu matu nganggo perjalanan sehat tanpa elat lain panyakit, eta getih head. Aya getih nipas mah getih nu kaluar sabadana ngajuru. Ari getih ngajuru mah getih nu kaluar bareng jeung orok atanapi memeh orok, eta disebut getih ngajuru. Aya deui getih di mana kapancong ku pacul eta mah getih raheung. Teu diperhitungkeun tah mah. Atawa kacuga atawa kasura. Getihan atawa kakeureut. Ya. Eta mah getih biasa. Head aya zamanna, aya mangsana. Zaman head pangsalit-salitna sapoe sapeuting. Lamun aya istri anu kaluar getih tina farjina anu warnana semu beureum hideung semu beureum semu hideung. Dina jangka sapoe sapeuting paling saeutikna ta eta head. Bisa 2 poe, bisa 3 poe, bisa 4 poe, bisa 5 poe, bisa 6 poe. Malah murada lumrahna mah 7 poe 7 peuting. Kumaha lamun 2 poe
satengah sami mungkin cenah mungkin payu. Oh, buludan. Ya. Keun we sina diharala keleuwih teh ayeuna. Bibit geura cangcang, menila geura cangcang. Lepas deui kayak minggu hareup kumaha urang buludan. Wih deui kana head 7 penting maulah dijieun patokan eta mah nyaritakeun lumrahna galihna sok sakitu. Nu kudu dijieun patokan mah pangsalitna sapoe sapeuting, panglilana 15 poe 15 peuting. Leuwih ti 15 poe 15 peuting lain head, saleuwihna kurang ti sapoe sapeuting lain head. Disebutna istihadoh. Saleuwihna aya jalma anu ngagetih 3 bulan tuluy-tuluy umang tahun-tahun ya ngagetih we. Eta mah getih panyakit disebutna teh ya. Wajib salat ya. Tong adus deui da lain head eta mah riweuhnya amun ngagetih umang tahun-tahun tak kantos abdi ngalangan urang Bangbayang teh ngagetih geus 3 tahun ngakeuyeur we hayu tapi geus pias pangunteunna teh ayahna we mesti kudu neangan getih sadreum uyuh teh nya eta mah kedah dicanak ka dokter. Oke, dokter dilamongan mungkin aya perubahan dina rahimna ya, tiasa wae kista, tiasa wae seukeut etanana pamogetna, jadi kalogok bocor we getihna eureun-eureun. Tah hari getih head mah moal langkung ti 15 poe 15 peuting jeung pangsalitna moal kirang ti sapoe sapeuting 24 jam. Ngagetih isuk-isuk aya lohor teh geus eueuh deui. Salat we salat lohor da eta mah lain head. Lamun ngagetihna sapoe sapeuting 2 poe 2 peuting atanapi 3 poe 3 peuting nepi ka 4 peuting kakarek saat eta head. Salila 3 poe 3 peuting atanapi 4 poe 4 peuting teu meunang salat. Engke aya paharaman-paharamanna. Aya nu ulah dilaksanakeun, aya oge anu kudu dilaksanakeun. Membawi urang kudu hafal kana hukum-hukumna. Di dieu dicarioskeun wayah rumu bil haydi asaratu asya'a, paharaman pikeun jalma anu keur head atanapi paharaman pikeun istri anu nuju head aya 10 rupa. Mana nu kahijina as-sholatu, istri anu nuju head haram salat. Head lohor tong salat lohor, head asar tong salat asar, head keneh maghrib tong salat maghrib, head keneh isya tong salat isya, head keneh waktu subuh tong salat subuh. Tuluy hitungkeun sabaraha poe, lamun headna 3 poe tong salat. Lamun headna 4 poe tong salat. 5 poe tong salat. 15 poe tong salat. Gratis we eta mah. Lamun salat teh dihajakeun haram hukumna dosa gede sabab salat bari membawa najis, bari membawa getih. Teu meunang. Matak istri mah anu normal nu headna 15 poe 15 peuting
salat nanti ngakur 15 poe di sabulan teh. Kena we si dendang. Dur lohor lewat, dur asar lewat. Ngan kade ulah dijieun-jijieunnan. Unggal liar, unggal kerehet sih teman. Lain gerak sholat kerehet nyata. Padahal itu bening punggung sholatnya. Tapi sok sanajan istri headna 15 penting, teu sholatna 15 penting. Tetap ibadahna umat Kangjeng Rasul ganjaranana ditikal-tikal. Malah bisa melebihi umat anu sanes. Nu kaduana haram tawaf. Sok sanajan teu haram ngalaksanakeun ibadah haji, tapi dina palebah tawafna mah tong dilaksanakeun. Seperti Kangjeng Rasul pernah nguningakeun ka Siti Aisyah. Nyata kantos head dina waktos bade ngalaksanakeun bunga haji. Maka pideuh Kangjeng Rasul laksanakeun ku anjeun sakumaha nu sok dilaksanakeun ku jalma nu bunga haji tapi palebah tawafna mantong. Hartosna ngabuktoskeun yen jalma anu keur henteu haram ngalaksanakeun tawaf. Ya. Tawaflah anjeun salagi anjeun ke geus saat tina haid hartosna geus suci. Ya ada ieu mah geus kamalum urang sadayana. Wa masul mushafi nyabak Quran atanapi nyabak perkara anu ditulisan Quran. Quran ditulis dina kertas, dicabak ku head jalma nu head dengan dasar nulisna teh yaminahkeun babacaan. Atanapi Quran ditulis dina papan, papana dicabak ku jalma nu head. Atawa Quran dituna dina kastopna dicabak ku jalma nu head. Naon sababna? Sabab nyulayaan kana ngagungkeun hari-hari Quran la yamassuhu illal mutahharun. Quran teu meunang dicabak terkecuali ku jalma anu suci, kari-kari dicabak ku jalma nu keur head eta teh nyulayaan tina ngagungkeun. Maka haram hukumna. Wahamluhu lamun nyabakna haram atuh komo mawana mah rek disuhun asugan ieu nu keur head da ieu mah disuhun mawana teu meunang. Dikelek teu meunang, ditangkeup teu meunang, nu keur head wayahna we nu keur head mah ulah nyabak Quran. Beda jeung jalma nu teu boga wudu, ari jalma nu boga wudu mah ya macana mah meunang, ngan nyabak jeung mawana teu meunang. Wa qiraatul Quran ari jalma anu keur head mah nya teu meunang mawana, nya teu meunang nyabakna, nya teu meunang macana. Kuplitnya duka di kawal sanes turutkeun kawal Imam Syafi'i mah kene antara mungkin eta jalma teu apaleun. Udah di Saudi mah kawampongna ge ngaji da bahasa Arab. Tapi beda bahasa Arab jeung Quran. Quran teh bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab anu khusus Quran. Di mana oke sakual we Arab dikeun jalma we maca Quran. Jeung dari orang Saudi mah kurang nyata pengetahuan tentang agama nanti. Nah, kalau sapali ya ulama-ulama tahu.
Jaman aya mah tong kuring di Saudi di urang oge sami. Oh, sudah teh teu haram. Oh, haram. Salat ke supados ini. Benten kawana itu mah madhabna benten. Walau fil masjidi cicing di masjid. Aya wal mururu fil masjid walau fil masjid, aya ngaliwat ka masjid, aya cicing ka masjid. Aya cicing di masjid. Tah pikeun jalma anu het mah rek ngaliwatna rek cicingna tetep haram. Tapi in hopat tawisahu cekang jeung Rasul. Tapi lamun sakira-kira ngaliwat hungkul mah bari hedna dibakutet hartosna bisa ngaraksa karena urat aretna ka masjid. Tah eta mah dimenangan ngan makruh lamun teu aya butuh. Contoh aya istri nu het ieu teh bapana tinggalkeun sorban di masjid. Erek dicanak ari bapana nyeri cangkeng pangyanakeun we upama teh mah kaleresan istrina nuju het. Asal dibakutet we hedna ku jaman kiwari mah sok dicocokan geuningan meunang meuli. Asal pamecret mentaknya. Asal pamecret cocokan we ku naon ngaranna teh? Softtek, Pampers. Dan ku Pampers ku Softtek. Eta mah Pampers khusus leutik. Ya. Wadahan calanaan mun sieun kene atuh make baskom tanean canak we sorbana ngan ulah ngaranna hartosna ulah ngaranna teh ulah cicing anu kasebutkeun ngaranna cicing kitu mah ngaliwat hungkul balik deui teu sabios-bios. Lamun teu sieun ngecret lamun kitu mah teu dicocokan ya war awer kitu ka dieu teu beunang haram. Tapi cicing nama di masjid ngaranna heula we da aya bacaan di masjid teh koropak masjid pengeluaran dibaca heula cicing tah haram eta mah. Aja. Nya kadang-kadang tetep can apa awewe teh bab eta teh sugan teh haram padahal haram. Tah justru di dieu urang anu kudu ngaji teh. Jadi urang apa? Wal mururu fil masjid walubsu fil masjid in hopat tawisahu ngaliwat anu henteu haram seteh lamun dibakutet sakira-kira ceuk urang getih hedna moal ngacret. Tapi lamun anu het ngahaja cicing di masjid mah sok sanajan dibakutet oge moal ngacret getihna kana karpet eta mah haram. Di urang mah kumaha? Geuning pernikahan sok dilaksanakeun di masjidnya di urang mah. Bring terorongan ti panganten lalaki jeung bring terorongan ti keluarga awewe kabeh hayang nempo. Eta teh hayang nempo teh sabenerna mah hayang ngadeni mas kawina sabaraha. Da kenging nu ditanyakeun teh sabaraha mas kawina? Ngukur 3 gram cenah. Kantun we di masjid cenah gitu. Ya, rata-rata urang mah yang bandungan hayang nyaksian kawin teh eta nu gedeng-gedeng teh. Kalawan mas kawin mas 3 gram surak kan. Kadenge da eta tujuanan hayang ngadenge hungkul. Kari-kari keur head ngan kagok rombongan batur arasub ka masjid teu ngaku headna. Supe milu cicing di masjid ngariung jeung batur norek akad tikah. Tah haram hukumna. Kemawi lamun aya rombongan pertikahan teh kaum istri hungkul bari rek akadna di masjid. Ya. Kudu ditaros heula ibu-ibu ti rombongan pamoget punten anu nuju het calikna ulah di leubeut masjid. Di mana atuh?
Jadi itu aja nalung kenteng. Kenteng itu lah kenteng masih gitu. Ya, kalau kenteng buruan. Pandi urang mah pernah aku sana juga tapi api we. Tes tidak asupkeun. Yang tegas asup ngaku geus keluar mah uing teu kerehet. Tah lamun ngaliwat hungkul mah rek nganterkeun mas kawin tinggalin di luar. Kali-kali mas kawin teh rek dipake. Anterkeun hungkul ngan ulah karana gitu. Kitu ge lamun teu sieun ngecret jadi urang sok aya pembungkusnya. Tak ieu berlaku lain jalma anu ngagetih dina parji hungkul, berlaku ka pameget anu getihan oge sami. Ya, teu meunang cicing di masjid lamun pameget getihan. Naon sababna? Sabab ieu nyulayaan kana ngagungkeun masjid kari-kari getih najis dicicingkeun di masjid. Berlaku orang mawa najis lain berlaku pikeun jalma anu ngagetih hungkul, berlaku pikeun sakabeh jalma anu mawa najis teu meunang lebet ka masjid. Asal komodina sampean mah najisna. Kangjeng Rasul pernah niwarang ka bojona upami telepot Siti Aisyah eta ge sami hoyong pangnyodorkeun gamis. Ya, kaleresan Siti Aisyah nuju head. Aisyah punten pangnyangakeun gamis. Pidau Kangjeng Rasul, Aisyah Siti Aisyah abdi nuju head ya Rasulullah. Kekenai atuh dah headna ge lain dina panangan, kitu pan pidau Kangjeng Rasul. Ya hartosna wenang ngaliwat ka masjid bari aya butuh nganterkeun gamisna Kangjeng Rasul bari headna teu ucrat-acret wenang ngaliwat hungkul bari aya butuh ya. Teu makruh gitu. Lamun teu aya butuh mah ngaliwat hungkul bari teu aya butuh eta mah makruh. Lamun cicing haram. Lamun ucrat-acret haram. Sami we berlaku pikeun pameget we anu mawa najis sakira-kira ucrat-acret di masjid eta haram. Oh, ka masjid manggul bangke anjing. Ya, atanapi bangke beurit. Ya. Kumaha lamun aya bangkena di masjid, bangke beurit, paeh di masjid. Kan urang rek nyokot. Tah, eta mah beunang wajib dipikeun asal ulah ucrat-acret dina waktu urang keur mawana. Susah nya eta lamun aya najis di masjid. Eta teh pangheulana jalma nu manggih najis di masjid gede ganjaranana lamun manehanana biceun najisna manggih ti kotok di masjid. Ya. Di urang mah sok papahare teh lamun manggih di masjid, lamun manggih najis di masjid seperti manggih najis tai cacak bersihan kuduna mah coel terus sucikeun cara nyucikeunna kumaha lamun dina karpet mah bawa we karpetna keluar seuseut we banjur ku cai lamun geus leungit maena tinggal nyucikeun. Lamun dina keramik masjid maka lamun najis namun najis mutawasito pertama kudu dilap heula ku lap garing sehingga eueuh jentualna. Engke geus dilap garing sok terus kosok ku lap anu sejen anu garing deui di mana dilap dikosok sakira-kirakeun geus eueuh rasa ambeu jeung rupana nyokot cai sakelas banjurkeun dina palebah eta suci ulah dibanjur ku cai saember bari keur aya keneh najisna eta mah jadi sumarambah najisna hese da kudu nyawa heula ilmuna. Kecuali lamun di luar mah bisa dibanjur dan saya nang ngocor. Lamun di jero masjid mah hese. Balik deui kana head. Wal istimna'u bima baina surati wa rukbah. Paharaman pikeun istri anu head teh haram dialap suka ku carogena
baina rubbati wa baina surati wa rubbah, antara bujal nepi ka tukur. Lalakina teu kuat hayang nepi ka ngecrotan pimpingna teu keneh gerhet mah. Atanapi luhureun hanapeun bujalna teu keneh omoliangna mah tutupan heula ku keramik. Dicor minta asup ka naon. Ya, biasana mah panganten dan teh aku ari geus bebeul masukan. Naon pangna diulahkeun? Sabab eta getih teh getih kokotor di mana pacampur jeung sperma pameget, mangka engke lamun teh mah jadi anakna teh sok ngawaris kana corog. Ya. Ngawaris kana tanpa daksa, ngawaris kana penyakit. Naon sababna? Heuh nya eta teh penyakit teh kengeng. Ari ti luhur Kangjeng Rasul pernah ditaros ku salah sareng sahabat, "Ya Rasulullah, bojo abdi nu halal kang abdi bagian palbah manana?" Kitu batur manaros ka Kangjeng Rasul teh nya. Urang mah mun tatanya ka ajengan rata-rata ajengan kumaha carana sangkan urang loba duit kana duit teh mah. Tanyakeun teh hukum anu urang teh nyaho tentang ibadah. Ajengan kumaha hukumna ieu lamun urang kerehet terus urang teh dialap suka ku salaki, cek ajengan palebah mana ngan dialap sukana ti buja ka luhur. Tapi ka susu abdi badag sabelah dan minang teuing. Bae ku salakina mah asal ti buja ka luhur. Kangjeng Rasul pernah ditaros, "Ya Rasulullah, abdi gaduh bojo, bagian tubuh bojo anu manana anu halal kang abdi keur nalika bojo abdi nuju head." Pidau Kangjeng Rasul, luhureun ijar, ari luhureun ijar teh luhureun samping jeung perkara kabeh nu aya dina jeroan samping ka hanapna. Pan ari make samping mah sempat bujalin. Tah hartosna luhureun ijar teh luhureun bujal ka luhur. Untukna bae kecrotan teh nya. Ya. Irungna, panonna, ngan asa ulah tina bujal ka hanap. Anu haram teh cek Kangjeng Rasul hanapkeun ijar, hanapkeun samping. Hartosna mah hanapkeun bujal. Ya. Naon heula? Nya eta. Ti luhur heula ka hanap adug-adugan, dugerpukan, dubletukan mah. Haram. Wayahna we nyata tina bujal ka hanap halangan ku cor lah tembok. Namun banget teh mah. Ya, tewak we leungeun. Cicing saulah ngope paham kitu. Jangan acir ka itu ka dieu. Ingat kana dongeng na baheula kiai anu boga parji siriet 12 meter di panggul cenah ku santrina. Eta mah wadul wae. Nya teh bulan alim we hayu ka ibu aya cucuk salak cenah ditabrakkeun kana cucuk salak. Tika ngagoak cenah. Wah. Dongeng da aya karana ki dongeng mah bener. Wadulnya. Dongeng mah beda jeung riwayat jeung sejarah, riwayat mah sejarah. Ai dongeng mah ngawadul. Wah kepo geuning sok dongeng ngawadul. Nah, sarua jeung sinetron teh wadul. Carita dijieun supaya hayang batur bunga kitu seuri. Teu meunang ngawadul. Di urang dakwahnya ceramah sok neangan teh ceramah ajengan nu loba pikasirieun. Padahal cek Imam Ghazali haram urang asup naon datang kana hiji tempat anu eta dina hiji tempat teh ngabodor ngaji teu meunang datang lagi. Ari urang mah dipilihan komo ajengan anu pisirieun tara datang. Anu pisirieun unggul ngajina datang pangareupna. Sedang we urang. Jam sabaraha teh?
tuh nya kenai langkung nama kami bayar kurang geuning dagang bala-bala di langkungan 10 atau aya Raos. hari ngaji mah rada mung eta mah teuing jamna nu salah beungeun dan abdi mah kurang 10 tos we sakitu mudah-mudahan aya manfaat pendorong pikeun urang oh nya mingon payun saurna urang muludan siapkeun ayeuna naon rupa anu urang gaduh urang anggo muludan nya sok urang gaduh manila peucit pake muludan urang gaduh bibit ala pake muludan buka kelowih peucit pake muludan bawa ke madrasah nya pan muludan teh kitu diantawisna begeurkeun Syekh Jalaluddin Asyuyuti caritakeun dina hiji tempat eta dina hiji riungan urang ngumpul heula geus ngumpul bacakeun Quran riwayatkeun tentang Kangjeng Rasul pek subuhan sangunan nu beureum nu bodas konengan cenah jadi sangu koneng bisa nyieun putu bisa nyieun kue hali gulana di mana areangan di ayeuna urang tembongkeun rasa cinta urang ku laku lampah urang terhadap Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punten anu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa bil lana